pinjam ka saha deh. Oh injeun euy ah. Si tatang kunaon jiga nu lieur. Sing urang sampeurkeun. Keur naon euy? Jiga nu lieur. Polisi kan keur lieur urang teh ah. Lieur kunaon? Pasti teu boga duitnya. Nah, resia nyarita teh menikah sok bener. Ah, da mau teu salah banget kos kieu mah tara boga duit. Nah, atuh ari apal mah jeung nanya. Cik atuh pinjem duit urang kan. Duit di mana? Sarua aing gitu boga duit. Poho euy. Banget kos sia mah irahan teh boga duit. Oh, nah ya apal mah tuh. Jeung urang pinjem segala. Sugane urang mah maneh kan sok boga rada ngasag. Sidikan saminggu teu kaleuweung. Hayu ah urang nginjem ieu. Nginjem duit ka si Abang. Da tetangga ge kabeh ngarinyeun hadinya ka si Cebu. Emang bisa gitu dai? Bisa. Panginjemkeun tuh kumaneh? Bayar lah 100.000 we. Kumaneh panginjemkeun lah? Heueuh lah, bae isuk urang panginjemkeun. Harusnya. Omat ya? Heueuh. Si ada itu ka maneh da gua teh wae aya gitu panginjemkeun duit teh. Kenal maneh tah? Keur ngadaguan si Aday euy. Rek naon ka si Aday? Heueuh rek pinjem duit urang teh. Ka si Abang Cebu. Abang Cebu? Heeh. Oh, anu sok komen HP. Heeh, meureun eta. Ah, atuh kitu mah barang we. Kumaha rek pinjem duit teh? Lain orang mah lain rek pinjem duit. Urang mah rek mayar hutang, geus boga hutang. Ari maneh nganjuk ka si Abang Cebu sabaraha? 200.000 urang mah. Saruakeun atuh urang lah 200.000. Tapi kumaneh ngomongna? Urang mah era ngomongna euy. Siap, kalem we eta mah. Oh, omat ieu mah. Heeh, sugan we atuh ayeuna ngaliwat. Mudah-mudahan atuh lah. Heeh. Tuh tah, itu si Abang. Oh, eta siapa mah? Heeh. Ya tuh. Kumaneh panginjem mana? Urang era urang nagon dia. Nagon dia urang era kan. Dia kayak mah. Mana nih? Geus moyang. Tor ini berapa? 2.000 ya ayeuna mah. Apa sampai dari 5.000 emang teh? Kerja bebenangan ayeuna mah. Lagi semua cing ya. Alus storna isuk mah. Isuk mah tuh orang era store kadunungan. Bukan wae. Jadi isuk storna 8. Isuk double-nya storna ada ya. Bang itu baturan rek pinjem duit. Raha 200. si itu. Heeh. Kan dia di mana? Era rek ngomong teh cenah. Aya tong butuh tapi era ngomongna kumaha tuh. Eraan bang jelemana. Tapi da lamun bayar mah lancar lah. Kurang dijamin. Betul bener mua mayarna. Bener bang, dijamin ku urang. Kade tuh mi HP ya. Siap. Seberapa 200.000? 200. Tapi amat ya mayarna kadenya. Sok lah, dijamin lancar. Kumaha bang aya? Oh aya duit mah ya. Tapi amat mayarna cing bener. Siap, kurang dijamin bayar mah lancar. 200.000 200. ya. Sapena goceng. Yang seberapa mingguan itu teh? Paling gak cukup poe eta mah. Oh, tuannya. Sangarana situ teh, jelema teh. Tatang Junaidi. Tutang Junaidi. Tutang Junaidi. Eta sa bulanan ya, mah capena goceng teh. Siap. Mama restoranana Dijamin lancar lah setoran nama. Terus tuh.
Kumaha restoranna? Wah, naon? Minta duit yang kuota. Ih, anggar maneh mah. Nih, atuh mah buru. Minta tuh ke si bapak nih. Pan bapak maneh lagi can balik. Ti mama heula atuh. Atuh teu boga. Minta tuh ka bogoh maneh. Kabogoh ti mana? Apan jomblo. Neangan atuh ka bogohna nu loba duitna. Aing mah geus arek win kasih Neng rek ngawai pae. Ujug gue rek ulit mah. Rek payu kumaha aya cing we di imah mah. Kaden dengan ka bogohna nu loba duit, ulah nu kere. Kamu datang kamu ngapain imah enggak mau pulang jakeun we potongan ti si abangna gitu. Wah, punten atak aja. Naon atuh neuleu. Ini nuju ningan lukup ya teh. Oh geus lah, aya naon? Store penyen aya naon. Mayar, Aing. Yo, nangan 2000. Gimana maneh tang? Kuat ya beuteung euy. Kumaha sih teh bieu? Lancar. Mana tuh Ya. ai isuk lah didobal, deui. Urang sabaraha kali deui eta? Karena kopi 10 kali, 10 kali deui. Kalau naon kitu? Oh, aing rek kanjuk seeng. Ya apa kanjuk seeng. Kelah kanjuk seeng mah mun yang lunas, tarik kanjuk deui. Tuh. Geus atuh lah bae. Geus ah. Nah, 50 Nah, cek si abang potonganna 50. Anjing gede-gede tuh nya. Ya emang gitu si abang eta mah. Bae lah. Nuhun Siap, kalem we jeung urang mah. Urang balik heula nya, Tang. Sok nuhun. Siap. Lumayan 50.000 rezeki anak soleh. Lumayan yang masuk. Kan. Heueuh nya poho. Kan. Heueuh poho euy. Beungeut kos sia mah irahan teh boga duit. Kan. Sidikan Kan. 200.000. Saruakeun tuh urang lah. 200.000 panggilkeun kumaha? Mama eta ngomongna euy. Sugan we atuh ayeuna lewat ka dieu. Sugan omah teh urang mah panggil. Urang balik heula nya, Tang. Action. Bacaan teh. Kan. Oh, action. Coba bacaan teh kapan duit, Bang? Action. Bakal bener mah mayarna. Bener, Bang, dijamin ku urang. Nah, mata kayak itu aja. Ntar kalau 10 kali, 20 kali deui. Kayak naon gitu. Sorry. Action. Wah, minta duit yang kuota. Siap. Ini. Action. Pan bapak maneh lagi can balik. Action. Atuh teu boga. Minta tuh ka bogoh maneh. Kabogoh ti mana? Apan jomblo. Neangan atuh ka bogohna nu loba duitna. Action. Ujug gue rek ulit mah. Rek payu kumaha ayo cicing we di imah. Action. Ujug gue rek ulit mah. Rek payu kumaha ayo cicing we di imah mah. Kaden dengan ka bogohna nu loba duit, ulah nu kere.